Naon ieu mah? Maneh loba nu nyarita ka urang. Naon? Pamajikan aing balanya ka dieu cek diheurean wae. Saha? Ieu rene kumaneh? Ieu naon heula atuh mang naon diheureyan ku saha? Kumaneh diheurean wae sia? Saha nu ngaheureyan? Ieu nyagi aing pada aing lupa goreng. Awak pendek kulit hidung pamajikan aing jigain dia. Jigarang dia terus kudu diheureuy ada tong sirik hayang nya ka majikan aing. Teu mang cek saha eta? Sia teh cek batur ngaromong ka urang ngomong cenah pamajikan maneh kumaneh diheurean wae cenah. Tong waka percaya ka batur atuh mang bisi Ulah kitu ulah mah teh bukan pamajikan, mah teh bukan anak pamajikan. da Ngajaga. urang ge apa? Rumah tangga teh kudu bisa ngajaga. Pamajikan mah hiji moal beak, 2 3 moal seubeuh, nu hiji keureuyeun. Kumaneh teh ulah yang ieu wae sing balik mah teh. Kade atuh mang bisi ngadudomakeun eta mah. Kalau Bandung ngomong pokona mah Bisi ngadudoma. Rumah tangga mah ulah dirusak beuh. Bisi ngadudomakeun. Pamajikan aing ngomong, aya ngomong ka urang ge pamajikan. San. Maneh ngeurean wae unggal balanya. Terus terang ayeuna mah maneh bogoh. Teu, saha nu bogoh meureun teu. Pamajikan urang nyarekan atuh. Waduh, maneh mah waduh, urang teh nyawa Bandung ngomong. Kamari tetangga urang ngomong. Kaituna budak urang ngomong, kabeh ngomong. Tukang mama teh diheurean wae. Sok ngaku ayeuna ngarajon-jon. Teu mang asli. Teu asli. Aing teh percaya tah. Jang naon? Ada kiriungkeun kurang ayeuna. Sok hayu rek di mana oge. Wae di goroan RT RW. Sok. Sada tuh. Urang lain lebar ku pamajikan dari mana mun hayang hati kadua letik ngomong ka urang. Henteu jang naon. Pamajikan urang ditanya urang. Saha mang anu kitu dah henteu abi mah. Loba ngomong. Teu lamun misalkan ayeuna mang ningali gitu abi di deukeut balanya ngaheureyan pamajikan mang tah baru. Lah loba ningali bacuran urang aing. Heeh, da anger eueuh bukti mah urang mah sok kriungkeun we. Cenah balanya deui ka dieu. Sok buktikeun lamun pamajikan aing cenah balanya ka dieu kitu bakal balanya ka dieu. Lamun bener mah sok ke buktikeun. Tong bener urang mah maneh sok ngaku heula ngaku urang minta ngaku. Teu asli jang naon make jeung ari ngaku mah kudu bener atuh mang. Ieu buktina aya fotona. Sok mun aya mah buktina. Oh, ieu maksud dipoto ieu kumaha tah maksud dipoto ieu jeung maneh keur dipoto keur naon ieu nanaon ieu keur dipoto. Eta foto mana eta? Nah, foto di mana? Eta di warung ieu mah. Ieu moto saha nu moto ieu? Heeh, eta mah pamajikan emang hayang dipoto dari dinya keur basa ieu mah cenah pangmotokeun heula. Oh, ieu dipoto maneh leungeun nyampe kana pamajikan aing. Nah, leungeun nyampe teu leungeun nyampe. Dulu. Teu leungeun nyampe kieu manehna cenah hayang dipoto cenah nya sok we cing teh hayang dipoto mah ngan urang mah. Emang ulah dipoto-foto sia. Hayang dipoto-foto kieu.